jam 5 jam ini 5 subuh kira-kira jam kakek diri si kakek sok bawel aing gawe di sini kakek komo bulan puasa kieu mah kudu aya taeunana euy nanti sekuar di basana mah kudu aya kabijaksanaan pisan mana pada di imahna eueuh di situ ka imahna ge nah jiga itu kur ngoret jeung di teangan kita tadi teh eta pengen abah hei aing kayak kadieu euy aing aing can beres pagawean aing dieu pasti tidak gawe aing teh pasti weh hah astagfirullahaladzim naon deui make kadieu sagala lain di teangan teh abah teh eueuh gawe geuning kunaon coba bara poe saya 3 poe apa nu di urang heula yen bereskeun heula urang pan abah teh hanca itu urang ge rek diburu-burukeun di seranganna cek urang mah gampang lain gampang dah ieu ge pagawean urang-urang keneh coba kakek kumaha urang urang kene jaba abah tepan ke urang teh geus minjem duit itu ieu geuningan kumaha eta urusanana atuh kapan singkat bulan puasa mah kakek singgal ya kabijaksana pisan urang teh dinu urang heula geus dinu urang geus beres nu urang pasti ka nu maneh ieu bulan puasa mah diatur abah init isu keneh mantok jam 11 geus kurang kumaha tah sajam urang maretaeun initna isu keneh jam 5 teh geus init jam 11 balik asa teu percaya ieu make teu percaya ieu jam 5 keur tahrim tak baca init dulu gawe jam 11 balik jam 5 jam ini 5 subuh kira-kira jam 5 teh masih kene Allahu Akbar sia teh di dieu mah pokokna mah init jam 5 balik jam 11 sajam tuh dibere eta anak ge ku urang aing daripada kitu mah geus gawe di sorangan eta ngan naon geus jam 5 tita init jam 11 balik eueuh kitu ka di mana-mana ge eueuh kakek eueuh kapan biasana ge jam 12 balik teh bae jam 11 dan gawe ulah teh gawe isukan moal 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 ari eta urusan eta kumaha duit kasbon kasbon geus beres di urang geus beres ieu di urang kakarak-karak kadinya naon aing urang itu rek kumaha atuh dipelakaneun hah teu pararugo abah mah arek kumaha atuh kakek pan urang teh ieu teh loba keneh pagawean di urang oge hampura we atuh heulanan hampura urang gerek diburu-buru itu teh eta teu balik abah mah maka teu balik sagala kitu mah teu ceureuh eta lain dina pelaturanana urang mah ieu teh jam 5 kudu Allahu Akbar keneh kudu geus init ka ditu arek naon subuh keneh kakek jam 5 teh geus salat subuh jam 5 init ka itu balik jam 11 arek dianggarkeun hege balik jam 12 nya urang kudu mau obor ka ditunya mau baterai Allahu Akbar aing ngan bunyi bangsa kitu kakek jam 5 kudu init kita kumaha arek moal gawe di urang moal deangannya tu batur duit ka dieu deui pokona isukan kudu aya lamun eueuh teu gawe deui urang rek ngangan dinu sajean aya geus mun gawe di urang nah kabeda-beda teuy atuh duit mangke we atuh geus beres dinu urang kakek ke beuneuh mah ih kabijaksana pisan teu balik geus aing arek ngangan di jelema lah ai kira-kira kitu patut mah teu balik mantau urang mah teu ceureuh teuing keheulaanan lamun urang ieu geus beres tapi ka ditu arek gawe di nu maneh oh ieu teh sabaraha poeun saja teh kudu setengah bulan 5 poe deui moal 5 poe deui lah 5 poe deui di dasar urang geus ah pokona urang ditang duit mah ka itu geus kagok urang mah ieu mah ngan dililieur wae mung urang mah astagfirullahaladzim eta kabijaksana pisan sia teh mah aing kita ini jam 5 coba rek naon aing kudu mau baterai ka ditu astagfirullahaladzim aing kudu jam 5 kudu ka ditu sia teh kakek teh kira-kira Allahu Akbar aing kudu ini ka ditunya daripada kitu mantok aing mantok geus aduh ampun bodot teuing urang mah geus kurang kumaha eta maretaeun sajam tadi hilangkeun sajam init jam 5 mantok jam 11 dianggarkeun jam 12 sabaraha teuing kalau moal gawe aneh teh padahal kan diperlukan pokona abdi teh rek diteang kitu geus abah tong gawe di urang lah rudet jeung abah mah mah kakek ngirimkeun duit 100 teu pira sia teh menika di budak-budak kayak mah aing sia teh di budak-budak kita gawe deui subuh nya teh subuh kudu ka ditu aing daripada kitu mah aing mantok kakek mantok gawe di sia moal mantok aing geus lah